budak teh. Sebentar rek mau duit kali teh mere duit ka aing. Wah tungtung nama. Aing kuat kikieuan padahal mah ieu aduh. Aing naon di wae usaha ieu. Nipu budak nu tadi nu geblek. Naon nya? Datang di moal si burung teh. Aing boro mah geus kieu duit teu gablek pan. Pamajikan 3 teu kaparaban. Aduh aing. Datang deui moal budaknya. Aing duit gara anu burung teu da aing. Leupuh wae aing ge hirup teh lah. Kurang abong ngajol batu ali mah ye. Udah teu laku, iteh nu laku imoal iteh. Kan nyeri aing lah, duit henteu iteh. Aing mana budak teh. Tipu ku aing datang ka dieu lah budak lah. Aja dukun teu bener jor teuing. Buka duit makaning aing mah. Hoh. Budak kita lain ya. Cet, bener kudu aing acting ieu mah ya. Buru-buru ieu mah aing. Wah, kok aing lah. Bener ya budak ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener. Tuh. Duduk. Kumaha teh? Jadi kieu si wana aya teu? Aya di tukang. Naon sih? Arek bade ngalongok heula. Ayo nempo ka tukang. Bener aya. Aya, ekna kumaha? Saya urang nempo heula. Nempokan wae. Heeh. Hayo ayeuna. Hayo. Ayo nama. Ulah bang sendal di ulah. Ini ka wae ulah. Coba nama sendal. Jing, sendal jing. Halo, ayo. Ayo, ada tak nyeker di dia mah. Bener mah. Itu Kang mana, Bah? Tukang. Oh, bah. Salah. Oh, astagfirullah. Bang abah teh di sekolah teh ayo di payung. Bah, Kunaon? di mana si wana? Eueuh. Kabur. Nu bener. Buset ieu tadi nama ieu ku abah dijampean teh. Moal ngalewat tanggal saha teh kabur. Mana ieu budak teh? Gereng-gereng. Asa wae itu bener. Coba. Wah, geus. Sia teh anu ngagubugan aing baheula. Dah, saya tukang jepit kamar ditanya. Aduh. Abang, saya tukang tipu aina. Ku aing tenggelan sia. Aing. Ka mana? Aing sia. Ayo. Kurang ajar. Emang jadi tukang tipu sia. Udah. Ada ampun. Dia sebenarnya dukun apa tukang tipu? Tukang tipu ongko, dukun ongko. Bener. Baik. Ada. Ayo. Sia aku aing. Sia Bener. Wah, tukang kamera apa? Wah aing, hei. Ya Allah, kurang kemana deui ieu nya aing para rusing. Maka teh hanya jangan kemana we aing.
Iya lembur nanya. Mang, mang. Oi. Ayo lembur naon, mang? Nah, punggung dia. Oh, ayo amang orang mana? Yang ini lagi orang dia. Ha. Mana saya? Kemana? Alhamdulillah. Kumaha Pak Haji nu kamari alus teh? Kamari mah budakna sombong. Aing diuk ka yang deket ge hese. Ngajar teh lain muhrim cenah. Ya emang sih masih alim kayaknya arana masih budak. Ya kudu dilobi ku urang lah. Kudu bisa. Geus nyan deui we geus lah. Ngan Aya deui. sih, aya kan kabehna teh aya opat. Heeh. Aya tilu deui ngarti. Rada agresif gitu. Ya dulu mah anu tiluna mah kan cuman kumaha nya? Rada kitu lah. Ya rada kitu lah. Kumaha sih gitu kumaha sih? Ya kurang Pak Haji kurang terus kamarnya budakna rada mesnor lah rada glowing ieu mah kurang can kapoles can. Net yang anu eplok cendol atuh nu bohay nu iya atuh nu bujuna gede sabeula ke naon ge gitu. Ya. Siap masalah we mah ieu rajana. Heuh. Anu kumaha we aya. Itu saha itu nu. Woi, Pak Haji. Tasum Pak Haji. Karmin aja. Tasum. Si Karmin. Tasum. Si Tasum mah dicinta orang rujit, si Karmin ieu mah. Oh, heuh. Kan tukang kuli. Ayeuna mah. Kurang guys kita ngopi. Kurang itu. Kurang ya. Makin leutik wae awakna geuning. Oh, puguh. Urang karek nempok kumaha? Wah, asa gering. Wih, Sehat. sehat. Syukur kang. Kemana wae sih? Sebenarnya ayeuna mah urang pan usaha ayeuna mah gawe di situ di kota. Oh, pantesan udah gagahan ayeuna mah yuk. Nyaho. Teu takut truk teuing. Buset. Apaan tas di kota ieu mah Pak Haji? Gadeng ieu ngomong-ngomong anu sabelah saha? Nyawa aing nu manggi eta ge puguh. Calo aing. Calona Pak Haji. Asa Oh. perbohayan. Oh masih can menang wae ayeuna teh. Ya kamari menang kan udah ngarujit. Tapi enak ge masih can kawin meureun. Ya entan aing pugun neangan. Astagfirullahaladzim. Ti urang balang sak nepi ayeuna alhamdulillah urang balang sakene. Sukses maksudna teh. Ya kan Encan boga. Entan. Kumaha tuh tulungan ya? Itu ka mana wae sih? Pugu urang ge keur neangan si Kokom ieu teh. Oh, kokom. Heeh. Kumaha kabar si Kokom? Da ayeuna mah geus boga anak manehna geus boga orok. Oh, boga orok. Oh, boga orok, tapi teuing ta jeung si Iwan apa jeung saha teuing ngaho ta? Oh, apan kongsi geus anjing si Iwan teh. Kong sing geusan. Heeh. Apan iya urang teh amprok jeung si Iwan di kota. Kamari teh urang balik soten ka dieu teh. Ningali si Iwan. Kunaon ta? Nya, jadi stres gitu Pak Haji. Jadi gelo. Karunya urang ayeuna keur yang tatamba. Sahanya nambah saha? Kamari urang ditipu. Katipu. Heeh. Kok? Sugan teh dukun bener gitu. Si oreng mah gua nu ngalah duit eta mah urang ditipu. Dan sarua meureun. Nah, tonjokan ku ieu. Oh, kamari teh pernah tetamba gitu. Nah teh ngobaran si Iwan. Heeh. Tapi Nah,
akhirnya teh du kata lepas Iwana di lokasina. Oh. Berarti akhirnya kerenangan si Iwan bari neangan gitu. Pugu karunya orang. So gitu pan ka sahabat gitu. Itu bisa kos gitu si Iwan ya. Kumaha geus heulanya guys disambung isukan.